Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin Allah, ku kudrat Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah, urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat. Muga-muga sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Werehing urang sadar urang teh salah wae lain setan, bener wae lain malaikat, manusia tempat salah jeung bener, maka geura eureun nyaritakeun salah batur, hakikat nama urang ge sok salah jika batur. Para asatid asatidah, qori-qoriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwah santri, hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuhu lembur tikawit Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Saban-saban manusia tinantu boga tujuan. Lamun tukang dagang tujuanana hayang untung, lamun tani hayang hasil. Tah ieu judulna pangajian. Sabenerna pangajian tujuanana hayang naon? Bener cek bibir mah hayang ilmu, nganda cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener ibu harayang ilmu di dieu ge ustad loba kiai naker. Matak naon neangan ilmu teh ngarahmatih mah tinu matuh. Saha eta nu matuh? Ustad setempat. Tapi ulah genteng-gentengnya potong. Lamun ibu bener harayang ilmu, geus boga ilmu deuk naon? Da loba jalma teu kuateun awakna nalika dibere amanah ilmu. Ari keur leutik harayang ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Weh. Sabab nu ngaran ilmu mah kudu puguh kana fungsi. Al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan ilmu boga tapi hirup parowek wae. Kabeh ararapal ilmu tahajud tapi da ditoong tina kicep kieu mah kicep beureuki hees. Kabeh ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha tatangga teu dahar diantep. Kabeh ararapal kasalaki kudu hormat, geuning duit leutik mah rada jeding. Kabeh ararapal yen dina agama urang teh teu meunang papaseaan, ulah geuleuh, ulah rujit, ulah cua, tapi naha sakapeung mah ustad ge der parasea. Berarti ilmu can jadi cahaya, boro-boro ngoncoran batur, oncor ke awak sorangan dicantang tu mampu. Matak al ilmu nur, ari ilmu jadi cahaya. Di mana tempat cahaya? Qalbun salimun. Ilmu teh suci, wadahna kudu suci, maka tindakanana ge bakal suci. Luhur ilmuna tapi ngagogoreng batur, luhur ilmuna nganyerikeun batur, luhur ilmuna tapi ngawaka batur. Ilmu suci kakotoran ku hate anu suci. Weh. Matak tugasna ilmu lain ngarobah tiung jeung baju, tapi ilmu mah ngarobah eusi hate. Sangkan manusia sadar saha urang sabenerna hareupeun Allah. Dari hareupeun manusia mah ustad, teuing hareupeun Allah mah buah ustad. Hareupeun manusia mah pejabat, hareupeun Allah mah buah bangsa. Hareupeun manusia mah kasep, hareupeun Allah mah wallahu a'lam. Sehingga tina ilmu teh kudu nyaho oncor hirup di akhirat sabenerna. Gumantung poe ayeuna alus jeung teuna eusi hate sanyan. Lamun ilmu sabatas ngarobah tiung jeung baju, maka salaki ibu stres. Saban-saban deuk pangajian guntang ganti baju, mun Senin warna bodas nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, nepi ka Sabtu cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben meulian baju.
tapi ngaranna ilmu teh ngarobah eusi hate. Awak bapak awak ibu ibarat imah, lamun di imah bala pek beresihan, lamun di imah kebul pek empel. Ngarah naon butuh imah bersih, ngarah ngeunah di cicingan. Tina ilmu jelema kudu tenang eusi hatena, sabab jelema sangsara cek ilmu kudu sabar, jelema beunghar cek ilmu kudu bager. Caricing dina ilmu masing-masing sawarga nungguan, nu sangsara amalna sabarna, nu beunghar amalna bagerna, nu paling paur nu beunghar pedit biar ti karep didinya letak ilmu leungit tina dirina. Nu paling paur deui nu sangsara teu boga ilmu panas baranan. Batur meuli kongkorong ngajerete manehna geus sarua meuli ngan pedah nu batur bisa dijual, nu manehna mah henteu da cenah bejana kongkorong tina lajada ladang COD. Matak ilmu teh ngarobah sikap jeung perbuatan. Ilmu suci, wadahna kudu suci, maka perbuatanana ge bakal suci. Perbuatan anak suci bakal katempo dina jasad lahir jeung batina. Mun panon tara hayang lalajo kagorengan batur, mun ceuli tara hayang ngadenge katebalegan batur, mun bibir tara hayang ngocoblak nyaritakeun kasalahan batur, mun suku mu ngalengkah kana salah, mun hate teu boleh nyacas bodas. Sanajan si eta teu pinter dina ceramah, tapi wujud kalakuan kitu boga hate anu nyacas bodas bersih atina. Lain well hese. Sehingga innamal bu'istuli utami makarimal akhlak. Wujud tina ilmu teh ayana dina akhlak. Mata kuring sok aneh jelema baroga ilmu tapi pasea akhlak nu mana nu ditah pasea. Bener ya? Cing atuh wujud tina ilmu teh kudu ngajirim dina diri, ngajinis dina rasa, kudu ngawujud dina bentuk. Lamun memang ibu dijilbab, cing cocokan jeung ceuli-ceulina. Ulah jilbab ngaguyupuk kana gosip barareuki, jilbab ngaguyupuk popolotot kasalaki darenge. Ulah jilbab ngaguyupuk teu kaur batur nyen kagorengan bibir galing ngagogoreng batur, di jilbab samet sirahna can di jilbab eusi hate sabenerna. Weh. Tempo bapak-bapak bari ngareret ka ibu hakan gitu. Innamal bu'istuli utami makarimal akhlak. Wujud tina ilmu teh adalah akhlak. Sabab Nabi Muhammad diutus ke alam dunia keur nyampurnakeun akhlak. Sampurnana akhlak manusia geus teu hayang wawuh kana akhlak batur, geus teu hayang lalajo kana kagorengan batur. Naon sababna? Sabab dirina keur mariksa awakna sorangan, entong cekas teuing kana kasalahan batur poho kana kagorengan diri. Tah nu udu nama cekas kana kagorengan diri, teu nyaho kana kagorengan batur. Lain well eueuh nu kitu teh. Sehingga ngajirim dina diri, ngajinis dina rasa, ngawujud dina bentuk. Lamun ilmu geus mampu ngarobah eusi hatena, matak hirup di imah hayang bersih ngarah tenang di cicingan, hate urang ge hayang tenang. Moal pernah boga katenangan, lamun hate suudon, hasud, dengki, geuleuh, rujit, cua jeung ngewa, tah ilmu teh tugasna miceun eta. Matak lamun boga ilmu aya keneh sifat ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, geura pariksa ilmu nu mana nu ditah ngewa ka sasama na hirupna. Mana Islam rahmatan lil alamin teh mana? Maknya aya Islam rahmatan lil alamin jeung tatangga pasea, jeung dulur teu akur, kasalaki popolotot, nu kitu mah hampura ilmu sama sirahna can ngawujud dina akhlakna. Heueuh deui eta oge ana. Matak lamun hate geus nyacas bodas, geus bersih, tah hampura hirup bakal bisa tumarima. Jelema sangsara bakal sabar, sabab wauh kana sawarga yen surga teh ngarep-ngarep jelema sangsara bari boga amal sabar. Lamun nu beunghar bakal bager. Naon sababna? Sabab sawarga nungguan keur nu beunghar bari bager, nu sangsara katulungan, nu teu dahar kabelaan, yatim kabantuan, jompo ge kaomean imahna. Tah tugas beunghar teh eta sabenerna. Naon hartina gedong sigrong tapi eueuh nu nganyang, naon hartina duit loba tapi yatim diarantep, naon hartina baju marahal tapi infak 5.000. Darenge nu beunghar. Nu paling aneh gedong geus boga, sawah geus boga, duit geus boga, tapi naha kana BLT hayang. Di dieu nu beunghar kurang hideng. Gedong geus boga, sawah geus boga, duit geus boga, tapi naha eta kana BLT hayang.
nepi ka nyairkeun age kongkorong papanjang-panjang gelang paloba-loba nu kitu nu beunghar teu geblek cedok. Sabenerna beunghar teh ujian cek Allah. Lamun kami nitipkeun ka beungharan pek anjeun ibadah ku ka beungharan, yatim tulungan, miskin bantuan, jompo pangomeankeun imahna. Di akhirat ditanya di mana harta dipake naon, yatim miskin jadi saksi abdi Gusti saksina, hartana dipake melaan abdi, abdi Gusti saksina, hartana dipake nulungan jisim abdi. Nu beunghar salamet ternyata pikeun nu beunghar nu daek tutulung ka jelema anu miskin. Ngan nu beunghar pedit tapunten si miskin nu bakal ngadagor huluna. Di mana harta dipake naon, matak cek fakir miskin. Cek eta jelema diangge fakir miskin Gusti, cek si fakir miskin, wadul Gusti, dagor babatokna, matak urang unyam ijem ka itu ka dieu ge si eta nu cadu merena. Matak urang kudu sadar Pak, jelema nu boga ilmu pek ibadah ku ilmuna. Kumaha carana? Oncoran diri ejeng nu liana. Jadi lalakon peribadahan ieu teh lain enteng, bangga gumantung eusi hate. Lamun hatena alus dititipan ku harta bakal bager, lamun hatena goreng dititipan ku harta beuki luhur hartana, beuki sombong dina hirupna. Kongkorong papanjang-panjang, lempang padongko-dongko dahayang kadeuleu batur. Gelang teh dieu nepi ka dieu dapon maneh deuk pangajian gigibrig ieu nu setruk, hayu urang pangausan. Kernaon harta dipakai alat kesombongan, nah teu sadar tungtung hirup sakadar boeh warna bodas bari teu make saku, artina teu bisa mawa duit saperak-perak acan. Hanya sebatas amal anu dipertanggungjawabkeun. Matak jelema beunghar pek beramal ku hartana. Jelema alus hate boga ilmu, beuki luhur ilmu teh beuki tawadu, ari ngaran tawadu teh boro-boro maka kolot, budak leutik bakal dihargaan. Da ibu teh eleh ku budak leutik atuh. Budak leutik masok teu apal Quran, teu apal hadis, teu nyaho kitab, masantren henteu, salat boro-boro, tapi lamun budak leutik pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Ta coba nu jalebrog kieu ieu. Quran dibaruka, hadis diaraji, ka masjid leuket, salat anger, tapi lamun paleba pasea boro-boro jeung tatangga, boro-boro jeung dulur, amak ka salaki hampura Pak, saminggu teu diolok ku nu kieu mah hese cager. Bisi bapak hayang apal saha makhlukna tah. Ternyata orang teh eleh ku kalakuan budak. Paingan budak disebut yuladu alal fitrah. Matak lamun manusia nu geus dewasa hayang jadi fitrah, guguru ka budak. Budak boga panon tara nempo, budak boga ceuli tara ngadenge, budak boga bibir tara ngomong. Urang balik gerayu kana kalakuan orok, panon tong lalajo ka gorengan batur, ceuli tong resep kana kasalahan batur, bibir tong hayang nyaritakeun ka gorengan batur, salamet dunyana, salamet akhiratna. Weh. Aduh, jadi orok gerasok. Malahan mah orok mah eueuh huntuan seuri pan lucu. Coba aki-aki beak huntu seuri da muringkak. Matak yuladu alal fitrah, urang teh kudu cicing dina alam kasucian. Ngaran-ngaran alam kasucian maka nyekrup jeung ucapan subhanallah. Ari subhanallah boga makna maha suci Gusti. Lamun maha suci Gusti Allah tapi hate kotor, ukur biwir mengatakan Allah tapi hate teu wawuh ka Allah. Matak engke di akhirat ditanya man robuka, saha pangeran anjeun? Lain Allah teu uningaeun, ibu uningaeun, nganaha bet ditanya deui keur ngabuktikeun bener jeung teuna. Man robuka, saha pangeran anjeun? Deuk naon jawaban? Saha pangeran anjeun? Allah. Kuring nanya, osok ngawadul. Sok, kudu ngaku, mun teu ngaku beuki wadul teh. Saha pangeran anjeun? Allah. Osok ngabohong. Osok pedit. Osok sombong. Biwir ngomongkeun Allah tapi naha teu wawuheun ka Allah sebenarnya. Matak jalma nu boga ilmu, biwirna, hatena jeung gerakanana nyekrup saragam. Mata keur naon hartina baju saragam tiung saragam lamun hate teu saragam. Aduh, geunah euy, geus mimiti ka sindiran euy. Tiung saragam, baju saragam, pertanyaanana nah hate saragam. Da sebenarnya mah nu kudu disaragamkeun malain tiung jeung baju, tah eusi hate. Mata kolbi, kauli, fi'li, hatena, omonganana, perbuatanana geus saragam dina wujud hirupna, alus ngomongna, alus kalakuanana, alus eusi hatena. Ulah ari bibir alus, ari hate tukang tipu. Paribasa dada-dada ibu-ibu lamun abdi jadi insyaallah.
dek bebela ka rakyat geus jadi mah kacadunakeun teu ngelol-ngelol acan ka rakyatna ge tah. Biwirna alus dina pidato, hebat pidatona, keren gagah dina nyaritana, punten hatena medek nipu rakyatna. Mana bukti saem dilebok ku si eta. Lain keprok pan ibu nu katipuna ge. Nama kejeng keprok. Matak nganilai jalma lain tina omonganana, tapi tah teleuman eusi hate sabenerna. Lautan jero bisa diteleman, punten hate deet manusia mah hese dikobet. Sanajan ibu ngareneng, cantang tuh ngareneng jeung hatena, tempo bubar ti dieu. Ngocobrot ngomongkeun nu gigireun. Aing mah deukeut jeung nu kenut kuat huak bau kelek. Artina awak ngareneng tapi hate teu ngareneng. Matak cek urang Cirebon mah nitip tilu rupa, hiji tekad, dua ucap, katilu lampah. Saragamkeun gersok tekad ucap jeung lampah teh alus hatena alus omonganana kudu alus perbuatanana. Sholawat digenah-genah pek tuluikeun ngan punten sholawat digenah-genah macana kudu alus dina ucapanana. Ulah sholawat digeunah-geunah tapi naha jeung tatangga pasea nyerieun hate tapi naha jeung dulur teu akur nyerieun hate ku ucapan urang sebatas sholawat diukir dina bibirna can diukir dina tingkah paripolahna. Aduh, maneh nu kitu teh. Mata hadirin kaum muslimin dina wujud manusia teh hampura nu tilu rupa anu tadi saragamkeun. Aya urang mah kiblat teh saragam baju. Bari ngomong kitu keung, nah panitia geus saragam. Hayu urang saragamkeun eusi hate. Sehingga lamun jalma geus hatena bersih al haya'u minal iman bakal loba ka era make baju anu mahal naha sok sieun yatim teu boga baju era dahar ngeunah bari loba deungeuna naha sok sieun tatangga teu dahar era gedong sigrong lamun eueuh nu nganyang naha tandana kalakuan urang goreng jeung tatangga da lamun kalakuan alus mah loba tatangga anu nganyang. Al haya'u minal iman era boga jabatan naha sok sieun teu cocok jeung kahayang rakyatna matak darengekeun da moal jadi pejabat tanpa rakyat sok jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucungu matak hargaan ajen atuh oi rakyat ulah jadi tumbal politik wae rakyat teh paribasa demi rakyat si gede wadul sia teh. Maneh nama batuk saeutik berobat ka Singapura coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ke rumah sakit paribasa eueuh ruangan kamana ruangan pedah nu sangsara nu datangna mana atas nama rakyat teh si gede wadul aing ngawadul teh tong jiga Firaun teuing atuh oi. Aduh si ibu eta hade cenah hade urang geus ditewak moal melaan moal tah. Biwirna hade cantang tu hatena hade cantang tu kalakuan hade ilmuna hade cantang tu laku lampahna hade. Ribuan kitab dibaca Quran katalar hadis diaji tong loba teuing nanya batur tanya hate urang geus mampu ngarobah eusi hate sabenerna. Lamun Quran katalar hadis kaaji tapi hate ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur geura tuduhkeun ayat nu mana yen Allah nitah ngewa ka sasama dina hirupna. Eueuh Pak matak yuladu alal fitroh jelema nu alus teh nu cicing dina kasucian. Matak dimodalan ku Allah teh pan kitab suci ai kitab suci teh Al-Qur'an ngaranna kitab nu suci hate nu suci laku lampah bakal suci kitab nu suci hate nu kotor teu saeutik Qur'an dipake neungeulan batur. Genah lo ai ceramah kieu teh genah bapak-bapak loba nu ungeuk. Kitab nu suci ari hatena kotor hampura kajeun kitab nu suci hate kotor mah Pak loba sakabeung apal kana Qur'anna lekoh kana Qur'anna tapi naha lekoh ngagogoreng baturna. Geratanya naha Qur'an kotor teu demi Allah dijamin ku Allah dijamin ku Nabi Qur'an adalah suci balik kana awak nu kotor mah tah awak urang. Aduh pan anu kotor hate mah geus moal nyaman batur beunghar ge nyeri hulu. Batur meuli motor ratug angen, batur meuli mobil muntaber, batur meuli sawah ka rumah sakit, batur nyen imah modar. Kunaon eta perkara kitu terjadi? Bongan teu narima kana takdir masih. Matak jelema nu hatena bersih teu weleh narimakeun.
mata kuring mah teu wani ka ibu nyebutkeun geulis teu sugan dina ceramah ibu-ibu nu gareulis teu hararayang teuing kunaon kuring teu sanggup nyebut ibu geulis lamun cek kuring ibu geulis tandana kuring nyimpulkeun ibu cek panempo kuring can ngadenge goreng patutna ibu jeung kuring can ngarasa bageurna ibu sedengkeun salaki ibu mah geus ngarasa jeung lalajo sabeuleug geunyeurna awak ibu matak nalika cek kuring ngomong ibu-ibu nu gareulis kumaha cek bapak-bapak pret cing teh naha bapak nyebut pret cek salira geulis teh nempo beungeutna abah mah geus nempo awakna ge tapak borokna ge dina tonggong 70 matak jalma tong sok gampang nyimpulkeun perkara nu katempo tapi simpulkeun perkara anu karasa ieu ladang pangajian geus karasa ku tatangga ladang ngaji geus karasa ladang salat ku dulur geus karasa ladang maca Quran ku tatangga ku batur jeung ku dulur lamun acan can karasa matak Islam teh kahartos punten kudu karaos Islam teh kahartos kudu karaos lamun Quran nyebutkeun aro'aital ladzi yukadibu bidin fadzalika ladzi yad'ul yatim Quran eta nerangkeun kitu naha yatim loba nu teu sakola diantep naha yatim loba nu cicing hareupeun Indomaret diantep naha loba yatim nu teu dahar diantep bohong maca ayat eta tanpa praktek dina hirup matak setuju ya kuring maka jeung aya cahaya anak yatim Cirebon 400 leuwih tadi aya santunan inilah naha ieu panitia apaleun ayatna wallahu a'lam tuh teu apal tapi eta geus praktek urang anu apal kudu era nu teu apal ayatna tapi praktek leuwih mulia katimbang nu apal tapi hese dina praktek aduh huhuy daya ge iya ibu-ibu lamun dites sing sok ibu baca aro'aital ladzi yukadibu fadzalika ladzi yad'u geus merena ka yatim ceuk aing oge cantang tuh jelema apal paham cara migawe teu saeutik jelema apal tapi teu paham cara migawe apal kana agama tapi teu paham cara migawe dina agama sehingga ai musuh jadi dulur ari dulur bet jadi musuh mundek ngamusuhan tuh Israel lain papaseaan urang jeung urang marebutkeun naon usoli jeung teu usoli masjid hiji nepi ka teu pinuh-pinuh naha tong kadinya cenah euy sia teh mah tara usoli atuh cek si itu teh heuh urang ge teu hayang kadinya naha maneh mah osok usoli nu paling paur lohor babarengan da misah atuh nu hiji di luar nu hiji di jero 11 2 3 mulut jeung teu mulut rajab jeung teu rajab sholawat jeung teu sholawat ulah ego pak surga can katempo ai pasea geus heuh bener matak diomongkeun ge bener bener naon rek dijadikeun alat papaseaan perbedaan bapak teu sadar bapak ge di imah barareda salaki jeung pamajikan beda wujud beda bentuk beda karakter beda sifat dihijikeun borosot cipeju teh budak coba lamun lalaki jeung lalaki hayang sarua mahijikeun paling bijil anak kucing ibu tina ilmu sakitu ge yen urang teh ulah anti dengan perbedaan lalaki karakterna beda pamajikan ke karakterna beda lalaki mah kumisan jeung janggotan matak goreng lamun lalaki sok buat baeud goreng bu lamun salaki ibu sok baeud rokan geura sok kumis panjang janggot panjang tuluy baeud jiga lele useupeun tapi karena kaum ibu-ibu kumis eueuh janggot eueuh deuk baeud ge lucu burekem gua jiga jeruk deuk bitu di dieu lalaki butuh ilmu naon leadership ilmu kepemimpinan sabab lalaki adalah pamimpin baeud pamajikan tong wakat tutunjuk ka pamajikan cek ilmu rampa awak urang buah-buah urang kurang nembongkeun tanggung jawab kanu jadi pamajikan aduh asa didukung baeudna pamajikan ulah wakat tutunjuk ke pamajikan komo lamun ditanya kunaon mamah baeud pasti jawabanana kusia mending pertanyaanna ka awak urang aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong beas geus kosong geura toong dompet gegeletekan 10.000 geura toong kongkorong nu diecrok can dipulangkeun geura toong baju teu gonta-ganti geura toong lipstik geus dicokelan ku bilik mata kieu warnana peang eta geura toong nyaho urang ge geura toong wedak geus dekok tengahna ternyata baeud pamajikan teh teu cocok jeung perjanjian bapak kunaon
rakyat urang demo ke pemerintah bongan pemerintah cocok jeung kahayang rakyatna. Lamun cocok mah teu mungkin aya demo, moal mungkin ibu baeud lamun salaki cocok jeung kahayang ibuna. Titah masak aya beasna, titah nyangu aya beasna, titah masak aya pasakeunana, titah balanja bikeun duitna, titah cicing di imah nyieun imahna, titah init-initan gebro duitna, eudek baeud. Tuh, kadenge Pak. Matak ulah waka nuduh anu jauh nyawang nu anggang, tong waka nyalahkeun batur, kade kasalahan numpuk na awak urang sorangan. Well, lain dikit di tempat-tempat ada yang ceramah kieu, ibu-ibu mukat surah, ngan bapak-bapak rada layu kieu ya. Kumaha? Kasih geung. Keun bae. Tekan da sagedeng deui manehna dikitukeun. Da kudu saimbang hirup mah atuh. Kumaha atuh carana nyangareupan pamajikan baeud? Logika, Pak. Lalaki mah boga akal jeung pikiran, mata tugas pamimpin mah ngakal, da pamajikan ngakeul, pamimpin mah ngarah, pamajikan ngari. Jadi pikiran ku bapak kunaon baeud? Oh, kurang rasiko, tinggal diuk gigireunana mah hampura. Da bapak teh hayang ngabahagiakeun nu jadi pamajikan, ngandalah di kumaha sakieu kaayaan, ieu teh aya duit ladang tomat 2 juta. Bikeun kabeh ka pamajikan, keur baeud dibere duit, langsung nangkep lain tak tadi. Cager harita kene. Tuh. Oh, da pamajikan emang mah bawel, bersyukur bapak boga pamajikan bawel. Cek ilmu lalajoan hikmahna, aya naon hikmah bawel. Talung kene boga pamajikan bawel daripada nu pego. Nu pego mah aya kahayang teu pararuguh. Coba nu bawel, teu kudu bapak lalajo TV, teu kudu meuli TV. Engke pamajikan nanya, nah TV dijual, cekap, ku bibir maneh geus ganeng. Teangan hikmah di balik kejadian. Matak hate nu alus mah teu gampang emosi, teu gampang amok, cerdas dalam berpikir, tepat dalam bertindak. Tuh, kahartos ieu teh. Hate nanaon ge hate, matak jelema anu sok loba pasea, hate rudet teh. Bapak dihina batur, diledek batur, dicaci batur, dipitnah batur, nama gejeung kapancing emosi. Di balik eta teh aya Allah anu deuk ngahapus dosa bapak ku cara hinaan batur, maka engke di akhirat bapak culang cileung. Gusti abdi mengaji ge boro-boro, Gusti abdi mah salat ge kurang tepat waktu, Gusti abdi mah pangajian ge biheung, tapi nah ieu pahala loba-loba teuing. Jawaban Allah eta teh pahala ti jelema anu salat anu zakat tapi ngahina anjeun, anjeun teu ngalawan kasih eta, maka pahalana dibikeun ka anjeun, si itu salatna beak pahalana, bongan bibir ngahina anjeun. Weh. Lain wel pan maraneh nu sok ngahina na ge. Matak jelema nu sok ngahina itu tandana sombong, Pak. Boga pahala sakumaha nepi ka dibagi-bagi. Teangan hikmahna. Sabab dibalik hikmah eta aya kajadian anu alus. Ibu, rencana ibu jeung rencana Allah jauh. Rencana ibu boga salaki kasep bari beunghar. Ternyata ku Allah dibikeun anu petot. Keun bae petot-petot ge jelema. Da ibu teh yakin mun dibere kasep beunghar moal sanggup, hiji bakal galak timuru, 2 WA bakal dipariksa, telat balik bakal dicarekan, awet rajet rumah tangga lamun salaki kasep jeung beunghar. Coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun. Malahan nu petot mah ditawaran bilih bade salingkuh bapak sok moal bapak marek satia, pasti satia. Nu petot mah apal sadar moal payu. Hikmah Pak, hikmah tetengarana. Matak jalma kudu pinter lalajo hikmahna. Saha jelema nu bisa lalajo hikmah? Iwal hiji qalbun salim, iwal ti jelema nu hate bersih. Hate kotor mah moal mampu hijab kahalangan perkara eta. Sadeul atuh da. Heueuh yeuh. Mata keukeuh patokan kahirupan manusia mah gumantung hate. Ari hate goreng jeung rudet mah hampura. Grasok kunaon di urang sok aya papasehaan dina agama. Padahal mah gampang umat Islam mah tinggal silih ajenan, tinggal silih hargaan, batur eukeur kade bisi urang anu acan. Lol aya jamaah tabligh teh anu sok 3 poe 3 peuting unggah-unggahan ka masjid ninggalkeun anak pamajikan, bapak tong milu ngomentar eukeurna.
batur mah euker kitu urang nu acan lol deui aya persis nu tara muludan tara rajaban bapak tong loba komentar keun bae eukeurna urang sok muludan sok muharaman sok rajaban keun tuluikeun kartos Islam bakal jadi rahmatan lil alamin lamun seperti gitu. Kunaon atuh beda metode, kunaon atuh beda wujudna, kunaon atuh beda karakterna. Cirebon jeung Bandung ge beda maraban hayam ge. Pan di Bandung mah maraban hayam bari hahariringan, matak hayam Bandung mah alus kongkorongna. Da marabanana atuh kur tititir. Geblus hayam ti Bandung bawa ke Cirebon, ternyata di Cirebon teu bisaeun kongkorongok sanajan hayam ti Bandung. Nah, marabanana bari hohoa kor tetetetet, kor tetetetet. Bener hayam barang lebok beuki usaha tara, tak kunaon si eta teu bisa kongkorongok dicekek ku minantuna. Hanya berbeda cara, tetep Pak. Urang kudu bisa silih ajenan. Jelema nu bisa silih ajenan saha eta? Jelema nu alus eusi hatena. Goreng hate mah hampura bakal nyokelan ka gorengan batu. Sahebat-hebatna panitia ieu ngayakeun ieu acara disingareupan ku jelema nu alus hate bakal nyebut kieu sugan we istiqomah barudak teh. Tapi acara ieu alus panitia hade santunan 400 disingareupan ku jelema nu kotor hate dengekeun bakal kieu ngomongna nanaonan asa katpuji. Urang kudu telik Pak, mana nu bersih hate, mana nu kotor hate, duanana ge tong diladenan, antep. Naha nu muji tong diladenan, bisi ria duit lapur pahala bea. Anu benci ka urang ge tong diladenan, naha bisi kapancing emosi, akhirna beres ieu acara pasea poe isukan. Mending lempeng nyieun ibadah mah lillahi ta'ala. Kahartos ya. Geunah manya mun hirup lempeng kitu hate. Matak hakikat kahirupan teh aya di mana Bu? Aya dina hate anu bersih. Mulia jerona, hina luarna leuwih alus. Luarna hina, jerona mulia leuwih alus. Katimbang luarna mulia, jerona hina. Rambut gondrong bukan pembohong, alus. Jujur, Allah resep ka jelema jujur sanajan buukna gondrong. Jasna mahal, dasina mahal, sapatu mahal, jabatan luhur, duitna loba, tapi maling duit negara hampura derajat manusia eta teu diukur ku sapatuna, teu diukur ku jasna, tapi diukur ku si hate sabenerna. Lamun deuk dibawa kana alam ibu, geulis heueuh, glowing heueuh, lipstik dipake, tapi hasem beungeut, gerang ngareneng jeung kadongdong kitu. Kadongdong ge lemes luarna, rumet eusina. Aduh bener buah manehna nu kitu teh. Goreng patut beungeutna, alus hatena, seungit, marah mai, somea, darede, alus budi, hade basa, hina luarna, mulia jerona, gerang ngareneng jeung kadu, gerang ngareneng jeung duren pikasieun, dibongkar seungitna alabatan leuwih ti naon. Matak manusia sakapeung tong tutudinganan tina bajuna cantang tuh eusi hate sebenerna. Weh. Aduh, keheula teh aing mah da. Sadil. Nya anu sampurna mah alus luar alus jero. Alus bajuna, alus hatena. Eungan da manusia mah eueuh nu sampurna iwal ti rokok. Sempurna. Bener? Sok awak ibu sampurna, nageulis teh anu ibu da lain. Geulis kasep teh lain nu urang, matak nu geulis lagu melis, nu kasep lagu masep. Geulis teh lain nu urang lain, ku Allah we digeuliskeun. Geulis digeuliskeun, bisa dibisakeun, pinter dipinterkeun, alus dialuskeun, daek daekeun, jadi ge di. Heuh ternyata urang teh aya nu ngatur, saha pangeran urang, matak hirup tong nepak dada asa aing pang benerna, sabab nu ngabenerkeun adalah Allah, nu ngelmuan adalah Allah, nu ngarizkian adalah Allah. Matak ieu acara santunan anak yatim teu kudu legeg anu mere teh, duitna nu saha? Awak urang nu saha? Yatimna anu saha? Acara ieu jadi ku saha? Di mana urangna? Wow. Matak lamun poe isukan jeung nepak dada santunan di dia mah wah si eta mah kacida. Ibu apal anu pedit saha? Korun. Nu gede wadul Abu Jahal. Anu sombong Firaun. Ngewa ka Firaun. Benci ka Abu Jahal. Geuleuh ka Korun.
geuleuh kana wujudna, benci ka Firaun, tapi naha kalakuan bet aya di urang. Osok ngawadul. Tuh, osok pedit. Osok sombong. Tapi ibu ngewa ka Abu Jahalnya. Ternyata urang teh karek ngewa kana jasadna ari sifatna diturutan pan aneh. Kuring nanya, cinta ka Nabi Muhammad naon buktina? Lain seuri. Cinta ibu ka Nabi Muhammad naon buktina? Hareupeun Allah ditanya bukti, Pak. Cinta anjeun ka Nabi Muhammad hayang menang syafaatna, kantenan abdi teh hoyong menang syafaatna. Da amal ibadah abdi mah leutik, abdi ka sawarga teh hoyong kantenan kenging syafaat Nabi Muhammad. Kahayang urang cinta ibu ka Nabi Muhammad, cinta naon buktina? Kunaon kalau ngaharulang cinta ibu kan Nabi Muhammad naon buktina? Hiji sholawat betul, sabab engke di akhirat loba jelema anu doraka datang Nabi Adam, ya Rasulullah umat anjeun dek diasupkeun kana neraka. Nabi datang mawa kertas sajuwir diteuneun dina timbangan, eta kagorenganana Pak. Ternyata ditimbang ku eta kertas malik timbangan kagorenganana jadi dihanap, timbangan kehalusan jadi diluhur. Nepi ka jalma eta bertanya, ya Rasulullah naon eta eusi kertas? Ieu teh catatan sholawat anjeun. Hiji tah mata silahkan bersolawat. Nu kadua sanggeus sholawat tuturkeun pagawean sholawatna. Nabi cinta yatim tulungan, Nabi cinta jompo bantuan, Nabi cinta nu lapar belaan. Tah di dinya urang nyebutkeun cinta Nabi tapi pedit, hampura bibir ngomongkeun Nabi Muhammad tapi hate bilu kasih korun anu pedit bebeakan. Well sugane ngadenge ceramah ieu teh isuk jadi balalager. Boa ketang balik tadi kita tanya ku salaki nanti mana bieu pengajian jeung saha dana gerhana kumaha kitu we rame boa kitu. Perubahan hate mah pahampura. Sateas-teasna batu bisa jadi semen, tapi teasna hate manusia cantang tuh bisa lembut. Jadi pangteas-teasna di muka bumi ieu lain batu, naon tah hate. Bener. Matak paingan atuh cek agama hate nu alus teh bagaikan gelas nu kosong. Lamun ieu ibu gelas kosong, tak ieu gelas kosong. Asupan cai nu herang, tak ieu cai herang. Lelepkeun ka dinya, maka bakal katempo herangna. Tapi lamun ieu cai geus diasupan kopi, asupan cai herang katempo kiruhna. Hampura filosofi falsafah bacaeun. Lamun hatena kosong di dedetan ilmu agama teh katempo agamana. Lamun hatena geus dieusi ku hawa nafsu di dedetan agama boga agama tapi ngaledek batur ngahina batur geuleuh ka batur jit ka batur. Agama anu hebat kadang-kadang kakotoran ku hate anu kalotor. Well aduh kena ieu ceramah moal teh nyeri kana ceuli teh lah. Wah enak teh naon-naon obios anu nyebutkeun enak mah teh sadar-sadar we. Matakna memeh ngadangdanan awak teh dangdanan hate sabab dina agama mah kolbi, qauli, fi'li tuh hatena heula, omonganana tuluy pagawean. Ayo urang mah hampura ngomong di alus-alus, eusi hate mah wallahu alam. Bener Ibu? Matak geulis teh lain nu ibu lain. Dangdan seterka bak make up dipake blush on ongkoh. Ka mana Bu? Ka pengajian? Na memangna urang kabita teh. Si eta mah jadi ngagosip. Tah nu kudu geulis mah eusi hate, Pak. Ibu teh glowing, ibu teh di make up, ibu teh di blush on, tuluy marah main someah jeung adareh de alus budi, lucu keur geulis teh amis budi. Nu paling paul mah geulis heueuh ngan tiap ditawel ku bapak mah ngecedog. Urang yakin rag-rag talak geus siap-siap. Jeung bapak ge kudu sadar, nyeun ngareupan kaum ibu-ibu mah moal meunang. Sabab makhluk paling aneh di muka bumi adalah ibu-ibu. Dek teh aneh kumaha bapak bada isa mikeun duit 5 juta mah tah 5 juta. Isuk-isuk cek bapak, mah 20 keur bensin. Kumaha ngomongna? Tah gantian. Aneh Pak.
lamun lalaki tanpa ilmu hampura. Untung Allah mere ragrag talak, hak ragrag talak dibikin ka lalaki. Coba lamun hak talak dibikin ka ibu-ibu, punten Pak, ieu nu dipayun 2 poe geus jadi duda kabeh. Allah Maha Adil. Kunaon atuh ngaran lalaki hese pisan ngaragrageun talak, panjang pemikiran, budak sieun korban, rumah tangga sieun amuradul, sieun gagal rumah tangga. Bener? Coba nu ngaran ibu-ibu, talung lelengohan, nepi ka ditamu eta teh. Tuh, bebereukeuteukan da rumah saha. Mata rata-rata nu kaum ibu-ibu rumah tangga 3 bulan awakna badag, nah merdeka teuing ngomongna. 3 bulan lalaki meotan ngabatin kumaneh. Da memang boga ilmuna Allah wae geus ngahargaan indung mah 3 umaha bapa mah hiji abuka 3 ngalawan hiji jelas bapa nu eleh sahebat-hebat na Pak Kades kumisna badag jangkung gede ngomong handaruan balik ti dieu telat disentak ku pamajikan nah telat purungkut jiga ucing menang ngamanian iwal nana gerhana nu teu keung ku pamajikan nama geuning teu keung can boga di dieu ilmu nu kudu dibijilkeun ilmu ngarobah Pak paradigma ngarobah naon ngarobah pola pikir urang matak lalaki mah hiji kudu sabar 2 tong gede ambek catat engke beja-beja ka salaki ibunya lalaki mah syarat jadi pamimpin teh hiji sabar 2 teu gede ambek jelema sabar ya pasti teu gede amek lamun bapak gede amek tong aku sabar hiji waktu ibu nyuguhan salaki kopi ai suku pabaliut jeung karpet atuh ti kudawet bubrag peupeus gelas bahe kopi bakal kumaha salaki ibu tah peupeus gelasna bahe kopina bari salaki keur cicing hayang kopi anu eta bakal kumaha ibu ngamek teu neuleuh nyarekan tah lamun bapak nyarekan artinya bapak jadi pemimpin gagal nama gejeun gagal gelas ukur 3.000 perak kopi ukur 1.500 nepi ka tega pamajikan deui nyeri dalam jangka waktu 2 minggu mikir Pak gelas pirage 3.000 kopi pirage 1.500 nama gejeung kudu nganyerikeun pamajikan bener matak lalaki nu sabar cerdas peupeus gelasna bahe kopina lain ngamek di pulungan belingna mah wios peupeus gelas bisa diganti tapi peupeus hate pamajikan akang kamana akang neangan ganti tak eta ngaran pamimpin aya wah di Cirebon nu kitu bah teu dianggap kabeh oge sabenerna dina riungan ieu teh aya nyangcen saurang bisi ibu yang apal tah lamun pamajikan pinter cek bapak teh teu balik peupeus gelas kumalon pamajikan nanya akang nyaah ka gelas nyaah ka abdi lamun nyaah ka gelas molor 2 minggu jeung gelas paling bijil anak cangkir Pak bapak lebih sangsara matak lalaki membutuh ilmu sing sabar jeung tong gede lamun pesalaki nyarekan kopi tebalik peupeus gelas bahe kopi dek ngagugu isuk mun dititah mah pang ninyuhkeun deui kopi pasti jawaban cek ibu kusia kunaon pamajikan teu ngagugu bongan lalaki gagal teu narima kana kagagalan pamajikan di dieu butuhna cahaya ilmu teh Pak aduh asa munang tapi lamun lalaki nu tadi peupeus gelas bisa diganti tapi peupeus hate pamajikan kamana akang neangan ganti pan ibu teh isuk teh bakal siap-siap nyieun kopi ngan angere gagal sabab di dapur teh gula warna bodas uyah ge warna bodas kerebek teh kana uyah kocekeun jeung ci kopi Pak tadi na meja teu gagal ayeuna suruput diinum ku salaki pangset atuh kece tapi lalaki nu alus pangset diinum da lain racun nalika pamajikan dek ka dapur digeroan deui ka dieu mah aya naon lila teu romantisan urang nginum babarengan yuk pikeun kopina inum ku pamajikan diciduhkeun harita keneh bari lol menta hampura Pak hampura geuning kopi teh pangset tinggal jawab ku bapak bari ngaleos sumohon beres di dieu ilmu anu nangtukeun matak jelema nu boga ilmu gede amek jelema boga ilmu ngewa jelema nu boga ilmu geuleuh jelema boga ilmu sirik keneh teu tamat tah ilmu teh dina wujud kahirupan weh
naon alat urang kudu ngewa ka sasama sok naon nyieun alasan naon alasan urang kudu ngewa ka sasama naon alasan aya alasanana Pak ayo naon alasan urang kudu ngewa ka sasama sedengkeun hirup butuh ku batur naon alasan urang kudu ngewa ka batur bapak barang tuang meuli beas nu melak beas saha batur dina tanah saha batur bapak digawe gawe di saha menang duitna ti saha meuli beas tempat beasna nu saha geuning urang teh selalu melibatkan batur nah atuh bet ngewa ka batur. Aduh si eta seuri nu katarik euy ibu make tiung menang saha make baju menang saha nyieun imah ku saha maot di tahlilan saha maot di doaan saha ibu hamil ku saha batur aduh iya tah pengajian pi omongeun teh maka jeung hamil ku batur ateuing da bimo ku batur balik ti dieu salaki bakal ngahareng paingan sia budak nu kadua gede irung da tadi ngaku maka jeung hamil ku batur urang teh selalu melibatkan batur naon alasan urang kudu ngewa ka batur iwati hiji Pak panyakit hasud panyakit dengki anu sok ngabijilkeun ngewa ka sasama dina hirupna matak lamun bapak batur ngewaeun ka bapak geus tong diladenan keur ngenalkeun hate sebenarnya aya izin ka bapak lantaran hasud ku kamajuan bapak weh matak ilmu datang teh tah keur ngobet eusi hate ngabersihan eusi hate kahartos. Aduh, alhamdulillah sugane kahartos bari karaos. Aduh, enak cenah bari karaos mah. Kamana we karep mama kamana teh lumpat teh. Tuh, bong moal dibawa teh hararayang teuing. Moga jeung rek milu cenah ka Bandung teh sudi ah. Amung da urang ge hayang kan nu ngora geus kolot kitu mungkin wilu ka Bandung horoream teuing ah. Mong ah Pak Ustad di dia Pak ajengan di dia mah bener kuatan nying hareupan makhluk ieu nu hiji wah aduh agen bae cirina akrab eta teh akrabnya bagus cek ibu bagus ngan urang haroream aing mah aduh eta keur ceramah ya teh lalakon kahirupan manusia Pak matak tina ilmu lahirlah wujud perilaku matak urang teh lamun jelema bener-bener boga ilmu sing sabar tong gede amek sabab oncor kahirupan manusia adalah kahartos cek kolot teh euy ngaji teh sing tamat boro-boro 30 juz Quran 114 surat bismillah we bismillah hiji bakal bisa ngapung tah hampura pengajian kieu mah kudu dateng bisi aya nu nyobaan bismillah teh bisa ngapung dua bismillah teh kudu bisa nurus bumi katilu bismillah teh teu teurak dikadek kaopat ilmu bismillah kudu bisa halimunan ngaleungit kalima ilmu bismillah teh kudu bisa napak sancang cobaan ibu cek kuring bismillah teh bisa ngapung beubar ti dieu naik kana tangkal kai notogeun maneh maca bismillah paeh ibu bismillah bisa ngapung teh kudu bawuh heula jeung tarjamah sabab Al-Qur'an teh kawengku ku opat ilmu lapadna maknana matana maknawina lapadna makna artina matan eusina maknawi gawena salah ngartian salah dina gawe bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih ngapung lain ngapung awak ngapung rasa sok urang bijer ieu rasa urang ngapung ieu rasa batu rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang maka atas nama Allah welas jeung asih manusia moal ngantep laparna manusia moal ngantep jompo teu boga imah manusia moal ngantep yatim ngak-ngakan hayang sakola di dieu ngawujud terjadi nu beunghar bakal bager kanu yatim nu beunghar bakal bager ka si miskin nu beunghar bakal bager kanu jompo bismillah ngapung kumaha lamun yatim anak urang nu melaan ngapung perasaan well hiji tah cicing da bab nu kieu mah kudu nepi ka kaharti bisa anu ngamalkeun isuk naik kana puncer awi dua euy ngaji teh sing tamat bismillah teh bisa nurus bumi teh teuleum ka mana teuleumna
karena perasaan batur. Mun bapak dihina batur teu ngeunah maka urang mah tong ngahina batur. Mun ibu dipitnah batur teu ngeunah maka ibu mah tong mitnah batur. Mun ibu dinyeri ku batur teu ngeunah maka urang mah tong nyeri batur. Tulum kana hate jeung perasaan batur. Katilu bismillah teh kudu bisa ngaleungit. Ceuk ibu-ibu teh alhamdulillah caroge abdi mah ngamalkeun ilmu bismillah ngaleungit saban aya nu nagih leungit we. Eta mah teu tanggung jawab kana hutang. Naon maksud leungit? Dina hate bapa kudu aya nu dileungitkeun. Pan bismillah kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih ta eta kuncina leungitkeun ka geuleuh ganti ku deudeuh, leungitkeun ka cua ganti ku cinta, leungitkeun ka benci ganti ku sifat welas jeung asih. Dunya bakal aman jeung tatangga bakal aman jeung dulur bakal akur jeung sasaha wae bakal nyaman dina hirup sabab nembongkeun sifat welas jeung asih dina dirina. Leos kaleuweung nyaah kaleuweung moal dibabad eta leuweung, banjir moal terjadi, gempa moal terjadi, bencana alam moal terjadi sabab manusia nyaah kaleuweung diantep eta leuweung. Poe ayeuna bismillah dibaca tapi nah leuweung gundul, banjir terjadi, gempa terjadi, dunya rusak, kakara didinya ngomong takdir Allah. Padahal lain takdir Allah, urang nu teu boga kanyaah kana sifatna leuweung. Kahartos. So, kudu nepi ka asup kana hate ieu. Leungitkeun ka geuleuh ganti ku ka deudeuh, leungitkeun ka cua ganti ku cinta, leungitkeun ka benci ganti ku sifat welas jeung asih. Matak maca bismillah teh ibu balik ti dieu kudu robah eusi hate, goreng ka salaki balik ti dieu langsung tangkep ayah. Engke salaki bakal tumanya kunaon mamah wis pangawasan jadi lebay. Oh bismillah. Ngawujud tina ngewa jadi cinta, tina geuleuh jadi deudeuh, tina benci jadi nyaah. Kudu aya nu ngaleungit dina awak urang sifat eta. Kakara disebut bis. Kaopat bismillah teh kudu bisa napak kancang, ai kancang teh cai, ai napak teh lempang, lempang dina luhureun cai. Naon maksudna? Kudu lempang dina sagala kaayaan. Init ka Cirebon kudu jiga urang Cirebon, init ka Bandung kudu jiga urang Bandung, init ka Jawa Timur kudu jiga urang Jawa Timur. Di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Init ka Cirebon hargaan orang Cirebon, bapak ka Bandung hargaan orang Bandung, init ka Jawa hargaan orang Jawa. Di dinya jelema bakal menang ciptaan welas jeung asih tis papada manusia hirup. Weh kahartos ye. Tah nu kaopat ilmu bismillah kudu bisa teuterak di kadek. Pecakan. Engke ibu balik ti dieu tah kitu papeso. Pang nojoskeun leungeun emak insyaallah ka rumah sakit geus. Butuh penafsiran, butuh penjabaran. Naon penjabaran anak? Sekeutna pedang bapak raheut ku pedang saminggu garing. Tapi bapak nyeri hate ku bibir jelema nepi ke kiamat cang tantu beres. Jadi ternyata nu seukeut teh lain pedangna, nu seukeut lain pesona, tapi kade tanu seukeut mah bibir manusana. Aduh, julangeur deui geus bener-bener we si eta mah hirupna teh. Sekeutna pedang bapak raheut ku pedang saminggu beres, tapi bapak nyeri hate ku bibir jelema pangih di jalan hayang nonyok dina riungan kieu hayang balik naha nyeri hate ku omonganana. Salamatul insan min khib di lisan, salamatna jelema gumantung bisa jeung teu ngajaga letahna. Mata kade nu kieu teh kudu dijaga ulah sok nganyerikeun batur sabab kanjerina nepi ka kiamat ditagih engke di akhiratna. Hah? Betul. Aing masih ieu menjadi tukang komentator gitu. Toong dina kitabul gumarom jilidna jilid kahiji babna bab toharoh tentang naon Pak? Tentang diletak ku anjing. Rok ibu dilamot ku anjing, sarung bapak diletak ku anjing, hampura masih kena bisa dipakai sholat asal kumbah ku 7 kali make taneuh beres. Bener? Toong dina kitabul gumarom bab toharoh bab diletak ku anjing, wawadahan atau sarung diletak ku anjing kumbah ku 7 kali make taneuh pek Pak sholat deui. Simpulkeun Pak, sanajis najis nabaham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh, tapi najis nabaham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Di dieu dosa nu pangbadagna teh lahir tina bibir. Aduh.
betul bener iya si horeng teh anu mengakibatkeun dosa teh bibir teh leutik letah teh pondok tapi nalika kacaletot saeutik batur nyeri hate nepi ka kiamat ditagih tentang dosana matak cek Allah teh lisanun dzakirun keur nyalametkeun bibir eueuh deui jadikeun eta lamai teh zikir kumaha zikirna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sok peperihun di imah tetara kikieuan subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar jadikeun lisan anjeun teh selalu berzikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah tin zikir bawa kana pagawean naon pagaweanana la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah ya sifat nu hade iwal sifat Allah teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Gusti Allah kakara la ilaha illallah nana gerhana jadi penceramah ieu keputusan saha lamun lain keputusan Allah Pak moal mungkin banget kieu di kopiah henteu di gamis henteu make tasbih henteu tapi cek Allah kun payakun anjeun kudu jadi penceramah saha nu bisa ngahalangan ayeuna Pak RW di dieu udeng sing badag gamis sing ngangsar sorban ngagaplek hampura we moal aya nu ngulem nu aya ge cek warga ngadon kieu aduh Pak RW anyar tobat takdir layanana baju lajengkeun deui init ka Manon Jaya di dinya aya pasantren badag Manon Jaya nu mingpina jaman bareto uwah khoer maka bahasa uwah khoer nu dikenang poe ayeuna leumpang tong hayang cicing tong mung leumpang dina kudu cicing dina ulah geus lieur deui wae leumpang tong hayang cicing tong mung leumpang dina kudu cicing dina ulah lamun memang ulah cicing lamun memang kudu gawean tapi sabalikna leumpang ulah hayang cicing ulah mung artina tong hayang tong embung nana gerhana teu hayang teu embung jadi penceramah mangga Gusti kumaha salira eureun poe isukan jadi petani mangga da abdi hamba Gusti teu riweuh sabab jelema nu melaan ka hayang stres sirupna hayang jadi dewan beakeun sawah beakeun imah sertifikat mobil rakyat ayeuna geus sok tompo ku bapa duitna dicokot tapi nu dicoblos si komeng akhirna eta dewan gelo di rumah sakit Cisarua kunaon jadi gelo melaan kahayang coba lamun teu hayang tembung narimakeun kodok kodar ti pangeran selesai hirup kartos awak ibu kudu genut tarima naon hikmahna alus parab sirina salaki nyenangkeun matak lamun dipoto tong nyangeyeng kieu ieu mah dipoto nyangeyeng teu kunaon dipoto ngarah ka tepo langsing eta teh penipu dina foto langsing diajak panggih meber matak naon mun ditarimakeun sabab pang luhur-luhurna kanikmatan adalah kesehatan pang utamana kanikmatan adalah iman Islam pang handapna kanikmatan harta jeung banda matakeun bae genut bae asal sehat nah pan begang eta mah jeung bener-beneran tinggal narimakeun hirup Pak teu kudu riweuh ibu-ibu bentuk awak segede kieu geus tarimakeun tuh ieu rambut manyangan tampak halis manyangan teu heuh nah atuh mah jeung dikerok ganti ku patlot balik ti dieu riweuh leungit hiji bulu panon geus pondok pan ngeunah bulu panon pondok mah tuh kucap kicep ge hampang ieu mah teu narima eluk-eluk ka luhur da eta nempo urang kuat jiga nu berat atuh kicep balik ti dieu gelebug angin badag nilep bulu panon duanana dikusruk kana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah dudut bulu panon tarimakeun nama ge jeung kudu ngarobah kaayaan tinggal nampak gerasa dina jero panangan aya tulang waos oge diciptakeun ku Allah tina tulang mana nu manyangan tulang panangan nah tulang huntu teu manyangan artina Rob cek Allah kami nu ngaturna kami nu nyiptakeunna anjeun tinggal narimakeun kana pengaturan kami selesai hirup bener ya teu kudu riweuh lamun jelema teu narimakeun kana kodok-kodar pangeran
bijil we hasud, bijil panas, bijil sirik. Nah hate urang nu jadi tebet si eta tah sirik bakal datang. Neangan jelema nu sirik mah neangan cara keur ngagubrageun darajat batur. Weh datang bulan Muharram sok dipieling diperingati ada di dia jigana mayoritas orang Nahdlatul Ulama leres atuh lamun kitu mah kamari pawei kaping hiji pawei ari pawei mawa naon obor. Pertanyaan ari obor keur naon keur nyaangan gerabawa sejarah zaman baheula Nabi Muhammad dina bulan Muharram pertama jeung utama dititah ku Allah hijrah. Di mana hijrahna? Di Mekah ke Madinah. Mekah dalam posisi jahiliyah tapi Madinah menerima Nabi dengan cahaya sehingga disebut Madinah Al-Munawwarah. Di Mekah pindah ke Madinah, artinya di Mekah hijrah ke Madinah. Palingan orang NU sok nyin filosofi abring-abringan mawa oncor, itu gambaran hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad. Kunaon oncor? Keur nyaangan. Naon eta oncor? Hijrah. Tah hijrah teh keur nyoncoran, keur nyaangan. Deuk teu caang kumaha? Nu bodoh hijrah kana pinter, caang ku pinterna. Nu kedua jadi daek, hijrah ku daekna, caang ku daekna. Anu salah hijrah karena soleh, caang ku solehna kahartos. Matak di dieu kaum urang tong loba nyalahkeun perkara nu dipigawe ku batur sabab ngandung makna di Cirebon. Komo ieu Cirebon? Pan Cirebon mah Sunan Gunung Jati Cirebon Bapak. Nyebarkeun agama ge lewat budaya Cirebon, make jeung aya kacapi suling. Kacapi ternyata kecap nu hiji, suling ternyata susul sing eling. Kawatna 20 nembongkeun sifat wajib Allah nu 20, nadana 5 damina tila, artina di alam dunia teh beda-beda, dijentrengkeun ku ahlina raos karaosna. Weh. Tuh. Nya ceuk urang ge filosofi. Matak tong loba nyalahkeun teuing ka batur teh. Bisi urang nu can paham, batur geus nyaho. Di dieu letakna kasalahan urang teh sok loba suudon karena ilmu batur bari batur meges nepi urang mah boa acan kahartos ibu tuh kitu tah. Sunan Gunung Jati Cirebon atuh sok nyieun deui di luhureun panto sawen ngaranna dijieun tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jugut palias. Naon maknana? Harupat ulah getas harupateun ngomong teu sakama-kama abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan. Asupkeun kana bawang beureum sik-sik ku ibu perih ucap tekad lampah ulah coba-coba meurihan hate batu. Tutup ku jukut palias disebut palias teuing. Aya makna di jerona anu disumputkeun ngan urang teu pati apa. Kahartos. Termasuk abring-abringan mawa oncor adalah oncor keur nyaangan. Tah hijrahna bangsa urang teh ku hijrah teh eta teh oncor nu poek jadi caang anu kedul jadi daek. Matak ieu Muharraman poe isukan masjid bakal pinuh na salat subuh sing sumpah bakal lebih ke keluar. Nah apaan hijrah nu kedul jadi ngan lamun engke dina subuh masjid beuki eueuhan nanaunan ieu kikieuhan. Inilah makna daripada hijrah. Kedua, bulan Muharram ge disebut bulana anak yatim. Aya sorbana teu Kang? Urang dek dites urang dia ayeuna teh aya yatim di DT 15 ibu urang langsung santunan anak yatim. Tadi siang parantos anu ratusan tah di RT ieu aya 15 kan 15 urang hayu urang kaluarkeun sasen belas saketip teu gede teu leutik nu penting ikhlasna sing bahagia ieu urang kalah yatim anu 15 na mana sorbana awas mun balik baroga duit teh sok kaluarkeun ari kana kuota 100.000 nepi ka harita keneh nah kanu kieu kuat hara rese sok Kang sorbana abdi bari lalajo sorbana aya teh namun sorban waduh keur neangan matakna ceuk urang geus disalah lorban teh ulah nurutan kuring aya urang bagi letak wilayah 1 2 3 orang tiluan genepan berarti nah si eta mah jiga rek balik gelar sorban lain palai ku akang we papai abdi maca sholawat akang mapai ka itu mentaan gitu sok tangke urang kali yatim urang panggil urang langsung we kontanan ya papai gitu sok
Orang bari rek lalajo anu mere jeung teu mere teh pan kaciri aduh. Ku tilu wae tah aya dus bener sok. Sok. Ayo bersolawat. Yuk. Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Ayo. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Tuh itu tukang tuh. Sallallahu. Yatim mana? Sallallahu. Aya langsung. Yatim mana? Hayo. Sallallahu. Sini dek. Sok bapak solawatan abdi manggil yatim. Sini. Teu naon. Ayo sini. Kamu kelas berapa sekolah? Kelas 2 SD. OMI pinter. Berarti aya agamaan. Sini. Ibu ngawakilkeun putra. Putra ibu. Kamana urang kalina? Kulem. Oh sakit gigi, aduh budak-budak nyeri huntunya, aduh kan baik. Sok sini. Itu mau ngegubrak gitu. Kamu kelas berapa sekolah? Kala kopiahna benerkeun. Kamu kelas berapa? Rek diteraskeun moal sekolah. Ka mana? Ka SMP. Nah teu ka sanawiyah, aya sanawiyah teh di dieu. Nah teu mah santren. Hayang ka SMP bae. Asal dituluykeun nya tangke ilmu agama teh ngan ti Pak Ustad ti kiai di ieu tempatnya. Oke. 15 itu nya. Dek sini kamu kelas berapa sekolah? 1 3. Oh 3 SMP. Buah can menang, terus menang acan Pak. Nah, buah dus teh nu tadi teh leungit buah. Woi. Wah, sok mana karep teh. Sok ya abdi cenducan mere mah mana dusna? Oger ka ditu. Hah? Naon? Salopa. Naon salopa teh bahasa Cirebon eta? Oh sing loba. Atuh meuni hararese. Nah leungitnya itu. Oke, eta sami eta. Dek, sini dek. Dek. Iya sanes. Oh, ka dieu. Kade. Kelas sabaraha sekolah? Kelas 7, berarti 6 7 kelas 1 SMP. Di mana? Caket di dieu. Nu ngabiayaan saha? Mana mamahna? Oh, Yuswa sabaraha tahun si mamah? Si mamah Yuswa ku abdi we diteguhnya 48. Hah? 60 aya. Ibu nikah deui teu? Naha. Mending miara anak gitu daripada nikah deui sieun bapak tere teu nyaeun gitu. Oh tuh, nepi ka berkorban perasaan demi anak, tangke anak kudu korban perasaan demi indung. Oke. Cita-cita yang jadi naon? Kiroah. Tapi tadi SMP Mas Andren MTS Kiroah keren kudu aya generasi pan. Jadi aya nanti jeung si mamah damalna naon pekerjaan si mamah apa? Ngurut ibu. Alhamdulillahnya tiasa ngurut. Oh mun abdi tara diurut getek. Atas sok gede etang langsung. Oh iya tambihan. Aduh. Sieun nyokot nu gede deh. Ya. Oke. Deh sini, kamu kelas berapa? Apa? TK. Oh mau masuk TK. Oh di dia TK, Bu. Da yatim teh sebenarnya kewajiban urang sararea. Da teu kudu loba, Pak. Bapak tuang, ibu tuang. Sakali tuang teh 3 kali. Matak naon lamun sacomot teuneun.
tina sacomot dikali tilu comot, lamun dikanabeaskeun 3 senok, lamun 3 senok kali saminggu artinya secangkir, lamun secangkir guyub kabeh dina sa RW bisa jadi saminggu 30 liter. Tah ieu hakna nu kudu dibere teh. Moal aya yatim anu pupulung, moal aya yatim nu hareupeun Indomaret, lamun Islam geus ngalalarti nepi ka dinya, tapi naha ngararantep. Oke, kamu kelas berapa? Mau masuk SMA, SMK, ibuna, oh ibunya, ibu terus nikah deui can? Entau so kan bae da budak moal apaleun naon-naon keun we. Ada eta kelas sabaraha? Iya kelas 2. Oh putra ieu, putra ibu. Oh. Kayak sabaraha Kang? Oh di etang heula Pak, di etang heula kalem. Oh masih muter, sok Bu, marere woi. Marere tuh. Ah eta nu hareup jiga teu mere. Allah, buat nyentak ka urang enggeus. Asa teu kudu sesentak ieu teh anak batur teh. Bener. Tuh oh aya kana nu ngoriling. Oke tuh. Oh ieu mah ibu-ibuna ieu teh. Ieu putra-putrana. Oh, ngarti atuh ngarti. Abi teh kitu ibu ge ya, yatim horeream teuing. Ibu nage cenah yatim. Teu gaduh bapak. Nya da ibu geus kolot atunya meujeu we. Nah, ieu urang Cirebon ka urang. Kamu kelas berapa, Dek? Sekolah? Kelas 2. SD. Cita-cita hoyong jadi naon? Apa? Tentara. Waduh. Hebat, tepuk tangan Ibu. Hoyong jadi tentara. Cing sok ngahoak, da tentara mah gede hoak, cing sok. Lamun ngahoak sih sok. Ayang jadi tentara, cenah pai tentara mah kudu gede hoak. Manya ya tentara aw tewak manya kitu. Ada kamu kelas berapa? SMP. MTS. Cita-cita yang jadi naon? Teu boga cita-cita. Boga naon kira-kira cita-cita? Atlet di bidang olahraga naon atletna? Sepak bola hayang asup ke Persib deukeutan Pak Umuh orang Sumedang tos gaduh seberiji tos aya seberiji Pak. Oh iya tah urang masuk horoream ari ngitung duit receh teh lila cing sok keng sabaraha hayang nyaho lah bantuan gitu. Ibu muyos tong bantuan tong. Abah, di mana Abah? Apalun Abah di dia? Oh, pan Bandung yang Cirebon beda bahasa. Oh, sami Pak. Lamun teu abdi, lamun teu sim kuring mah abdi, lamun di dia mah uing. Oh, di dia seueur. Oh, paingan atuh. Seueur Pak, Bandung gitu. Alhamdulillah. Kala Bu, urang ngitung heula duduh. Deh, cai. Pegang engke canda kela urang tutupan nah gitu ya kamu mau neh kuat dia anggap racun ya bro cekelan kok mere tuh entong gelas nama ulah deh Tara kewe nginum mah pirang nginum penting medahar saha aduh tos seberapa juta Pak acan hobol aduh kan namanya 1.100.000 Bu namanya 1.100.000 tenang oh iya mah santunan anu ti ieu nya anu ti cahaya anak yatimnya aya amplop di jero oh eta iya alhamdulillahnya tangke urang bagikeun hiji ku Pak Ustad setempat kadua ku pemerintahan setempat katilu ku tokoh masyarakat setempat hancip arek aduh seri wae sih eta tos seberapa
Neme 1.700.000 dek. Sok diajar berhitung. Neme 2 juta, sok kurang langsung umumkan. Tak kitu atunya, ulah aya ti luhurna gede datang ka rakyat jadi leutik. Mending nu kieu datang tidak sakitu, bikeun lagi sakitu deui we. Tah ieu calon pejabat nu bener mah. Jala lucur. Tah aya ti luhur daging sapi, aya ka handap jadi royko. Ari ti luhur nak naog aya ka handap jadi goreng naog. Aduh. Berarti emang aya panambah ti jamaahnya nu 15 nya. Ibu teh mukim di dieu. Nya mukim di dieu gitu. Oh, jadi orang RT ieu. Gubernurna saha di dieu? Dedi Mulyadi. Oh. Bapak naon? Apaan bapak ibu mah Udin. Tos sabaraha Kang? Lila nya teh ngitung receh teh heubeul. Oh, tereh eta mah tuh. Aduh. Si eta cenah 2 juta nomor 2.300.000 nomor 2.300.000 oke jeung dibere nu merah caang hate cing bekem. Ya kalem lah. Lamun di pasian ceceh kanggo naon dek? Mun di pasian ceceh kanggo naon? Ceceh kanggo naon? Apa? Makasih. Makasih. Tah, tos kan bae ada komunikasi jeung budak atuh. Jadi lamun di pasian ceceh teh rek makasih. Tah si uangna kanggo naon? Digunakan untuk apa uangnya? Jajan. Jajan naon? Jajan. Kamu lamun dikasih uang untuk apa uangnya? Jajan. Kamu mau dikasih uang untuk apa? Jajan. Tah lamun ieu keur kuotanya. Kamu lamun dikasih uang ayeuna rek dikasih uangnya ayeuna teh pandi teh Muharram teh bulan yatim. Nah, entong leutik hati jadi yatim, oke? Nabi Muhammad ge yatim jadi pemimpin dunia, siapa tahu orang oge yatim jadi pemimpin dunia. Mun dipasihan ceceh, ngerti Sunda teu? Ngerti. Lamun dikasih uang, keur naon eta duit? Keur kebutuhan. Nah, kebutuhan diri itu apa? Sekolah, beli tas, sepatu, tuluy, buku, terus gaduh buku. Dacan, kan liburnya namanya. Terus gaduh tas, saragam. Ya, kan bae mudah-mudahan ayeuna yeu tak gaduh tas can. Gaduh buku acan. Gaduh saragam acan. Oh, acan. Oke, catatan. Kamu geus boga buku can? Can, boga tas can. Saragam acan. Kamu sarua menang PIP teu? PIP. PIP anu di sekolah program pemerintah. Ente menang. Keun bae lain milik. Keun bae tong kukulunu lain milik geus weh. Sabaraha Kang? Sadayana 2.800.000 dibagi 15 hitung woi nu bawel hitung 2.800.000 dibagi 15 barewang tuh udah dititah ngitung mah hararese sok HP keluarkan sabaraha nilai matematika baheula keur SMP nah itu teh sabaraha Bu 2.800.000 dibagi 15 sabaraha Kang? Oh, 2.260.000, 2.200.000 begitu. 2.860.000. Bu, 2.800.000 begitu. Bagi 15 buru atuh meni harese. Berapa? 300 100 nah ngaco 178.000
teuing ngaco eta mah mending ieu nu panitia 178.000 oke sok pisah-pisahkeun 178.000 ari nu dina amplop eta sabaraha Kang tuh nya salah deui 190 Pak alhata eta bener nah itu ngaco ieu ngaco da eta loba tiktokan atuh tah jadi kitu titah ngitung da hese 190 nya oke pamenu dina amplop itu sabaraha 50-an berarti 190 50 240 ya oke nya catatan bungkul oke Dek sini Dede rek menang duit 240 dupi di dia nu hadir aya Bapak MUI daya tokoh agama tuh aya mangga tokoh agama kapayun Pak Kades ibu tadi rek samutan cenah Pak Kades aya nu ngawakilan atau nu ngawakilan BPD atau saha di pemerintahan aya tokoh agama aya di pemerintahan aya ya tokoh cahaya anak yatim ketuana oh di luhur aya oke sepuh alhamdulillah damang sepuh aduh apunten ya nah gitu mending dobelkeun gitu tah gitu kade icalnya ceceh 240 kade ical aing nyenak pesak teu oh tos aya ieu nya oh iya berarti sareng ieu nanya iya oke deh 1 2 3 jadi abdi mah selain daripada penceramah teh jadi panitia ongkoh oke sadayana we pados gampil wiyo sok we ku abdi teu naon da moal capek pira kikituan oh iya Zalka atau 15 itu aya kan nah 6.000 mah simpen meja oh ya lebih nak oke tah sok lebih nak ka dieu ke urang tamahan ku RW Rp2.800.000 tepuk tangan ibu 2.800.000 nu hadir 1.000 orang berarti 2.800.000 dibagi 1.000 nu marerete berarti 5.000-an si eta merente gitu engke suntangannya kanu masihan artos suntangan oke bantosanku panitia ieu na atuh urang teh kudu nyaah ka budak yatim sabab budak yatim teh bakal jadi cahaya di alam akhirat keur saha keur urang anu mika nyaah bahkan ceuk nabi ge curug jeung jajangkung pikeun jalma nu nyaah ka budak yatim begitu aya sesa keneh aya tadi sesana teh di mana poho deui Pak ieu sok ku bisi kasakuan ya lain bisa kasakuan ku abdi henteu tapi da simpen di dieu oke mangga sok Dek tuh suntangan Dek suntangan lihat suntangan Dek iya atur nuhun jazakallahu khairan katsira ayo Dek
Atur nuhun. Oh 2 ya mah ibu. Sini deh. Itu bikin sana deh. Awas gebis. Oh. Sok ibu rek keproketin naon sok. Teu naon sok. Solawatan ibu. Bari solawatan, sok ibu solawatan sok. Salim. Aya nu opatan 1 2 3 4. Kan nu opatan naik di kaluhur panggungnya. Ya nu opat nu badag. Ulah wakat turun. Sok. Nah, dede kapal di ditu heula. Ya ka itu. Ieu canak heula cecehna. Ya tampih heula sok. Nah, gitu. Hatur nuhun. Nah, terus ka ditu tuh. Tujung itu tuh. Gabung ka ditu. Suntangan. Hatur nuhun. Tong wakat turun kapal ditu tuh. Anu opat ka ditu. Ayo. Nuhun ya sing sarehat. Nah, sok iban ka itu tuh pan, ka itu deui. Nu opatan ka ditu, nu opatan ka bibir. Tah ya nu tiluan turun ieu. Henteu ieu mah lungsur we ieu. Ah, sok weh. Bae cenah sasalaman, cing teh sok weh. Aya nu teu hadir berarti. Ata anu teu hadir simpen di RW atuh. Panitia. Oke. Nu obat teu. Nu obatan ka dia. Kamu teh can boga naon? Buku. Can boga tas, can boga saragam. Saragam teh hargana teh sekian, oke? Ditambahan 200 ewang nya. 200. Jadi 800, siap? Ya siap karena duit mah. Oke. Ayo. Nih, ditambahan 200 ewang. Oke. Nuhun. Ya. Kala hese nyokot duit teh nih. Oke nuhun ya Dek, sok peserkeun sakamampuanana nya. Oke nih. Ya nuhun Dek, sing sarehat Dek. Ya. Tah ieu mah rek jadi kori nya. Ya, sorana kumaha alus teu? Lumayan lah nih. Daek dites sudah tuh. Oke, nuhun. Oh, iya sesa bingung. Pak panitia da moal dicanak ku abdi, canak we. Tuh pan gitu Pak. Tah ieu aya recehan. Saha deui nya mere receh gitu. Iya. Ibu ti awal nepi ka akhir, alhamdulillah acara parantos rengse simkuring atas nama Nana R Gerhana ngawilujengkeun ka cahaya anak yatim. Mudah-mudahan program ieu istiqomah tiap tahun. Sabab yatim adalah tanggung jawab urang bebarengan, tanggung jawab urang sararea. Ulah nepi ka aya yatim kalaparan, ulah nepi ka aya yatim hayang sakola teu kabiayaan. Urang tempongkeun Islam teh kahartos, bari Islam oge kudu karaos. Wios aya seueur sepuda. Disim kuring sakit nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan bilahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah wara bubar acan ngadoa.